warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang sareng simkuring Muhammad Munib dina kesempatan ieu simkuring baris nepikeun materi kelas 11 nyaeta panumbu catur. Samemehna urang guar leuwih jero ngeunaan materi panumbu catur. Tapi urang kudu apal kana tujuan pengajaran anu baris dihontal. Anu kahiji, naon anu disebut panumbu catur, anu kadua, naon wae tugas panumbu catur, anu katilu, kumaha struktur dina panumbu catur. Nah, ayeuna hidup kungsi teu nempo kegiatan debat anu ngeunaan politik, hukum, jeung ekonomi atawa ngalaksanakeun kegiatan sawala atawa diskusi. Pasti eta kegiatan diatur ku panumbu catur atawa moderator. Sawala teh loba pisan wandana. Upamana wae nu disebut seminar, simposium, sarasehan, loka karya, sanggar gawe atawa workshop, muktamar, konferensi, sawala panel atau diskusi, jeung sawala kelompok. Biasana sawala teh diiluan ku sababaraha urang pamilon. Lianti panumbu catur dina sawala ge alusna mah aya anu kabagian jadi girang serat atawa notulen. Sangkan hasil sawala teh aya nu nyatetkeun girang serat ge bisa wae bari ngarekam kegiatan sawala. Anapun sacara umum galur kegiatan sawala teh aya opat. Nu kahiji bubuka, anu kadua pedaran ti pangjejer, anu katilu kegiatan tanya jawab, jeung nu kaopat nyaeta nyusun kacindekan hasil sawala. Kalungguhan panumbu catur dina sawala teh kacida pentingna lantaran anu nangtukeun lancar henteuna acara sawala lianti eta aya sawatara pancen pokok panumbu catur di antarana wae ngatur waktu sawala jeung nepikeun perkara nu rek disawalakeun. Ngatur saha-sahana nu rek mairan atawa cumarita nepikeun pamanggih dina sawala. Ngeureunkeun pamilon sawala anu nyaritana teu muser. Capetan nyarita ngagunakeun basa Sunda anu merenah. Boga kaweruh ngeunaan perkara anu disawalakeun. Kudu adil merek kesempatan ka sakabeh pamilon sawala. Kudu mibanda sikep sopan, nyusun kacindekan sawala, nutup acara sawala. Sangkan paguneman dina sawala teh bisa lumangsung kalawan lancar, aya sawatara tata krama anu kudu diestokeun di antarana wae. Nu kahiji, kudu apal cara jeung iraha waktu motong omongan batur, kudu sopan dina ngedalkeun ka teu panujuan atawa ka teu sugemaan, ulah megat atawa motong omongan batur, ulah ngomong nyorongot bari popolotot. Nyarita ulah diborong ku sorangan, ulah harewosan duaan di tengah-tengah paguneman. Munu sejen nyarita kudu daek ngahaminan. Tembongkeun rasa resep atawa teu resep sawajarna. Singkahan jejer pasoalan nu sifatna pribadi, atur bedas launa sora sing merenah. Ulah pacantel atawa adu renyong nepi ka pasea. Ulah api lain kanu anyar datang kana riungan. Omongan ulah matak jaheut atawa eraeun batur. Nah, nu salajengna aya debat. Eta kagiatan ngadu pamadegan argumentasi antara dua pihak atawa leuwih, boh mandiri atawa kelompok anu tujuanna pikeun nyawalakeun atawa ngarengsekeun pasoalan. Dina debat kudu aya pasoalan anu beda, biasana mah anu kontroversial jeung loba tafsiranana. Ku kituna dina debat aya kelompok anu pro jeung aya nu kelompok anu kontra. Kulantaran dina debat teh aya kelompok pro jeung kelompok kontra, perlu ayana panumbu catur. Panumbu catur teh jalma anu boga wewenang keur ngatur lumangsungna sukses henteuna forum debat gumantung kana kaparigelan panumbu catur. Panumbu catur teh jalma anu boga wewenang keur ngatur lumangsungna debat. Lancar henteuna sukses henteuna forum debat gumantung kana kaparigelan panumbu catur. Panumbu catur kudu adil. Panumbu catur mangrupa wasitna debat. Ku kituna panumbu catur teu meunang mihak ka salah sahiji pangjejer debat, kelompok pro atawa kelompok kontra. Ari pancen panumbu catur teh di antarana wae, nu kahiji muka jeung nutup forum debat, anu kadua ngatur lalu lintas atawa giliran saha-sahana anu kabagean kudu nyarita atawa ngasongkeun pamadegan. Anu katilu ngeureunkeun acara debat mun para pangjejer nyaritana kaluar tina materi debat. Anu kaopat ngahirupkeun suasana debat sangkan pikarespeun. Anu kalima nyarita make basa Sunda anu bener tur merenah. Ari pamilon debat disebutna pangjejer atawa pamidang. Biasana aya nu kabagian jadi kelompok pro
aya oge nu kabagian jadi kelompok kontra. Pangjejer boga hak pikeun pamanggihna, kitu deui boga hak pikeun mairan aya sawatara pancen pangjejer dina debat. Di antarana wae nepikeun pamadegan ngeunaan pasualaan nu dibedebatkeun, nempas atawa mairan pamadegan ti pangjejer sejen nu teu sapaham, ngagugu kana aturan anu ditepikeun ka panumbuk catur, nyarita make basa Sunda anu bener tur merenah, nyarita ulah bari morongos, popolotot jeung tutunjuk bari teu sopan, lamun ngarasa eleh pamadegan ulah ngahina pangjejer sejen. Mung sakitu materi panumbuk catur dinten ayeuna. Tepang deui sareng Bapak dina materi anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.